Bararesti tengah poe teh surup besti lalaneng sirah teh asa hayang nu lada-lada weh anu seger-seger caritana ieu teh tengah poe bestinya udang sare teh asa lalieur kitu tah biji keluar ningali jambu singga rantung laleubeut sedeng sigana lamun metis kagoroan tetangga kagoroan si Aa biasa werek di ditah pangalakeun jambu da teu bisa ngalana oge lain tukang tuak tae abi mah cek abi teh siap cenah cek si Aa teh kumaha aya naon biasa pangalakeun jamu oke siap laksanakan cenah da teu boleh daekan si Aa mah teu pernah teu daek tah ari pas rek ngalajamu teh hujan nyeok besti atuh kahujanan langsung ngaberiuk hujan teh ngan untungna we kaieuhan keneh ku tangka jambu teu jibruk teuing si Aana tah da saking ku gede hujan teh sawer kana teras teh ribut diempelan ku si Aa teh tah tuluy we ieu teh direnos biasa we uyah cengek gula oh kayaknya tamru-tamrukeun rekuh we manika angse nyegakna eta cengek tong lada teuing cengekna mah cukup we hiji oge da sok lada geuning metis nu kieu mah sok panas di kana beuteungna oge tuluy we di jambuan si petisna teh ulah ku cai jambuna teh ulah loba teuing alusna mah ari abi mah nyaeta kalobaan jadi we encer teuing tuluy we direkuh-rekuh deui cenah bubuk si jambuna da nepikeun kat ngaruh ningalina oge sanglay weh ningali petisna oge besti tuluy weh dikeuretan si jambuna jang coelna diconcoan we uyah digigirna da nyaeta ari metis teh abi mah kudu dibarengan jeung uyah cek batur teh mah atuh meureun jadi pangset si petis teh diuyahan wae seuri we abi mah tuluy we diasaan besti ieu teh si horeng geuning lada hiji oge jeung haseum si jamu teh tapina seger besti metak melotot we lah pokona mah semangat masak teh bolak siap-siap kelasnya can digoreng.